Wobodor Sunda, karya Bocor TV Pandeglang. Mata yang berkaca-kaca, jantung yang berdetak-detuk tak menentu, pikiran selalu melayang-layang. Dulu masih ingat kan, saat orang naik motor Honda 70, bari ngabuburit ke gunung. Mane ngabelaan teu make sendal. Pas keur di jalan, AA nyaritakeun kenangan-kenangan indah di saat baheula urang duaan. Keur baheula merajut cinta anu tulus ayana. Tapi kunaon, pas di jalan maneh ceurik gogoakan dina motor. Suganta sedih ngadengkeun carita AA. Pas ku AA ditempo kaburi, sabari nempo ka handap, ternyata suku maneh nincak kana knalpot motor, sehingga membuat dampal suku kamu meletek, beb. Tuh, pasti balik ka imah maneh, AA dicare kanan ku indung maneh. Nya emang AA mah tiba heula salah bae di mata indung maneh mah. Gunung Bromo meletus pasti salah AA. Banjir di Jakarta pasti AA anu salah. Sampai olah Ramlan ujung Rapi Ahmad gaur lalayangan oge AA anu salah. Nya tapi urang mah jelema rumasa bae. Mun AA hirup tiba heula pahit, selalu pahit. Boro bisa nonton film bioskop, geus bisa nonton balap karung geh, ujung tarik tambang, AA mah bersyukur sujud kanu kawasa. Baheula pernah meuli obat nyamuk ka distro, bari kaos kaki di karetan pangulah morosot ka handap, malah dikeprokan. Emangna ieu manuk Japati. Di setiap poe cinta AA apruk-aprukan, jujum palitan, kangen cetar membahana, beb. AA teh tergila-gila sama kamu, tapi kunaon maneh gila ka AA. Naon coba salah AA atuh? Inget kan baheula urang ondangan kasih Ahmad, pas kamu naik ka Puade, suku najong kana kursi panganten. Atuh kamu mah ujrat ajret bae ieu jiga manuk pacikra. Tapi sekarang semua itu hanyalah tinggal kenangan. Cinta memang tak harus memiliki. Bagi AA, mendapatkan cinta kamu ibarat nepuk reungit make batu galengan. Beunang henteu, nyeri manggeus puguh. Selamat tinggal, beb. Cinta AA tulus, bagaikan Mang Tulus tukang bubur yang suka keliling ke komplek-komplek. Tonton di channel Bocor TV Pandeglang. Jangan lupa like, subscribe, komen. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe di channelnya Bocor TV Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Lupa like, subscribe Bocor TV Pandeglang. Ya gimana? This is Pantai Pandan. Ya. Is Pandeglang. Sudah berapa kali gimana bahasa Inggrisnya? Sudah berapa kali gimana bahasa Inggrisnya? Pantai. Like, share, and subscribe untuk Bocor TV Pandeglang. Ini bagus untuk lokal juga. Nah, ya. Comment and subscribe di channel Bocoran Bocor TV Pandeglang. 3, 2, 1. Jangan lupa like, comment, and subscribe di Bocor TV Pandeglang. Garis miring 2702, garis miring 11 Rokawi, garis miring Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. JJS ya Bu ya? Iya, DJS. Waduh. Iya, semangat semangat.
Jangan lupa tonton subrek di Bocor TV Pandeglang. Siap, 1, 2, 3. Enggak, maksudnya ngomong. Jangan lupa subrek, like, and share di Bocor TV Pandeglang. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe di Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Bocor TV Pandeglang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmara Emilia Rahman, Tete terpilih Kabupaten Pandeglang 2022. Kami dari Paguyuban KKTP Pandeglang. Dan saya Alif Roy Vanilla, kakak terpilih 2022. Jangan lupa ya subscribe, Di Bocor TV Pandeglang jangan lupa komen dan like and share. and subscribe. Bocor TV. Wah, 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 wah. Terima kasih buat semuanya. Bocor TV Pandeglang. Like and share. Like and share. Oke, thank you.